Ya Allah, hirup kieu bae aing ieu nya. Jabang lembang kaleuweung mah adem ieu. Ya Allah, hirup kieu bae aing ieu nya. Ulin di tengah sawah bae. Sawah loba ini pagawe. Aing. Pulap hujan angin kieu mah. Rek magawe lagi. Rokok bulan mah aing. Ya Allah, saung aing reot amat ieu. Bukan bae lah mendak bedah rumah ka dieu. Tapi lewat mana ieu mau bangunanna. Kata bangunan ieu ka dieu. Ya, hujan jeung mobil asup. Jual we kitu sawah sakotak mah ku aing. Bangun saung ieu ya. Ieu. Hujan ieu. Tampang pian tindihan modar ieu. Adem amat di leuweung. Lima mereka si tamenan jasa loba baru dak kata duit pusing doang. Jabang lembang kaleuweung mah adem ieu. Ngan hanjakal kaleuweung ieu sorangan. Ka sawah bae kitu nya. Sugan budak di sawah. Ulah ngaganggu. Kayak sige urang ka dieu deui. Ih, setor doang tanggal dia ngeganggu segala naon. Waktu mesieun di geraan ke sawah. Ih, dong ejal mah di dinya. Sorang dong eta di dinya awanian. Ketak lah ku aing tuman dah keun kaget-kaget da jelema. Ketak lah. Karena sorangan di dia. Ngaget-ngaget aing bae dia. Keron gitu di dia. Soranganan. Paen aing mejurig. Sakieu aing saung reot kieu ye. Untung terubuh bae ge saung aing. Kunaon jeung dilamun soranganan bae eta. Dia ngomong jeung pusing kunaon, buga yang mikiran sawah. Dia mah mikiran jeung sawah, ulah di pikiran sawah mah, di gawean. Gawean make gugudal dia. Make modal di gawean make gugudal asal bae ngomongna. Justru eta aing mikiran sawah gitu boga modal. Modal baraha sih? Ih, aing teu boga 1000 ge ieu barang nama. Kumanya? Ya sana mah aya. Ya boga teu. Asa nu aya. Ya, pakai cukup. Ya Allah, dan kunaon sakitu cukup naon eta mah. Permen gitu meunang. Budak leutik ge ogaheun biar sakitu. Komo aing geus di pikiran geus. Modal mah geus di pikiran. Urang balik bae na sore geus burit mata poe geus terbenam tuh. Geus yuk balik yuk. Geus sih aing. Pusing aing. Aduh, numpang saksi itu udah tamanan jasa. Udah mulai ditendang, buger ambeien.
Segera dia langgar itu. Alah. Aduh. Dia nyiksa amat kan aing. Tak bodoh lepas sakit itu kita taman jasa labu. Aing gerak koeng bejakeun koeng kana mama aing. Ini gagah na aing. Gagah. Kumaha buat begitu gagah. Duh. Gerang eta, izin kau tunggar-tanggar di dinya. Teu nyaho eta. Gawean eta. Siap. Yuk. Heula gawean pake naon? Urang tutur kalaras tanaon tah. Bisa Kasih. gitu ngelaras. Kita sieun budakna. Yuk. Izin kau tah. Siap. Dandak kau tangkil aing lebeut buahna deuleu. Kebal ku aing jadi toong lebeut banyak. Lah, suk majalabe kaburuan maling dak lah. Beut. Kunaon? Hebat. Ini gawean si jendol. Rasakan kau tadi. Oh, nya bener siap. Naon ieu serem amat. Dia. Sugun aya budak di sawah jadi di mah serem. Sieun tong aya naon bae. Iya enak mah aja. Dong sama. Kerang teh jelema dinya, sorangan bae. Geus doang. Ih. Kamenan. Anjing angkat. Kenal aja bilang usah soranganan bae eta. Main paleng tahu. Salah. Mana mah? Dia terus sorangan dia tadi dia yang lagi gitu. Tadi udah paling jasa. Aja kan di rokok dah. Kadudungnya maju mah. Tah geus didinya bae geus. Ieu kan. Kencal lagi.
katuhu tadi ge